Sejanya bak ngalalana ngitung lembu ditungtung nepi ka tungtung neangan tukang udut nundutan. Atuh ieu cenah di dapur aya ranginang jing bawakeun ka dieu ranginang dodol apek. Dodol apem ranginang. Kopi udut bawaan ka dieu. Atuh ieu di panggung beuni leuleus kieu tukang goong lir kapuh kahujanan lir kapas kaibunan. Leuleus taya tangan pangawasa. Tah geuning naon ieu? Aduh. Sim kuring mah rumasa bubuk ranginang. Nya. Sim kuring mah rumasa ada bubuk ranginang atuh aya kitu kenyataan ayeuna. Kepiting katojo bulan kokosan bantuan di lamping Bapak saya bolajat niwa ibu kokosan bantuan di lamping Sapati asa sa bulan ngantosan panotan asomping Sapati asa sa bulan Bapak saya belajar ngantosan panotan Ratu kalau pucuk pemoriongan Keramara bayaksan Ibu saya belajar Riongan nama Riongan aker marabayak Nodi pimang Butuhku mong Sili tulungan jangan bangasa ganing Sili tulungan aja ngabas Lain Bapak saya belajar Daun awi Pajelan deui Pajelan anu mana Pajelan deui anu bager Pajelan bayar lagona Tong kere Pajelan anu bager Tong kere tong Pajelan anu bagus lamun mikiran saestu ka diri bisa karasa pajelan deui anu manang pajelan anu bagus lain pajelan daun awi leca berok ditawaran leca berok ditawaran ngeri pajelan tong
keret di serangan Bapak Saiful Hajat anoman aturan kapayun melang pajelan anu bagus panapikeun salamati kamanen kanu itu di payung pajelan Kagiliran ka. Aye, tosil saha kagiliran. ibu Saiful Hajat temu Po. Bapak Saiful Hajat Bapak Rasgan. waktu harikeun La. kasa orang Op. tepung laung Mama. Bapak Saiful Hajat Mama. rakuk ibu Saiful Hajat teemo waktu sarita Ibu Karmi Saiful Bet. kunaon atuh kunaon La diding ibu Karmi Saiful Bet bente disasari Bapak Rasgan Saiful Bet. biasa Sor mencuk Pak. lihat sumi ayana bocah dirobah Iya beres. bawa palang asia Bapak Saiful Hajat berduka Aduh beres. Bapak Saiful Hajat tiba ibu tanah Bapak ibu Saiful Hajat Ya. Bapak Saiful Hajat La. naon Ahai. ibu Saiful Hajat anu bagus bayar laguna Eta gual geol. ibu Saiful Hajat rakuk Bapak Saiful Hajat Ho. daimut kami Ibu Hajat kapayun. pajelan gaya bagus kapanuran kantor sasaran Gual geol. ibu Saiful Hajat Iya. nepikeun Apa jelan? salamati kamanen Apa ibu jelan? Saiful Hajat Kasepuhan. Segala beki. anu itu Bapak RK Kartiman. Bapak RK Kartiman. Bapak Ketua segala beki sauyunan Kutamana. Bapak RK Kartiman Ketua segala beki Kutamana Bunyon. Bapak Rasgan Saiful Hajat. Bapak Rasgan Ibu Saiful Hajat Bapak Saiful Hajat Ibu Sebet pajelan jaten lantaran pajelan gaya nabageus dirakung di serangan Bapak Saiful Hajat Ibu Kasmi
Paulis Manyin Paulis Manyin Tamana Segala beki Paulis Manyin Ayah ya Paulis Manyin ya Bapak RK Kartiman Bapak RK Kartiman oh Majelan Bayan Bapak Paulis Manyin ya Paulis Manyin Segala beki Sauyunan Paulis Manyin Segala beki Sauyunan Pajelan Bapak Jelan Tosan Bapak Jelan Paulis Manyin adoi Sogana tembut rarasan Paulis Manyin Nyahiru Pak RK Kartiman Ketua Segala beki Sauyunan Tahunan Ibu RK Kartiman anu bageus bayar lakonan Pajelan adoi anu bageus Pajelan
wargi sadaya ti payun ngatur kenuhun kangge kasadayana para simpatisan entos tiasa ngiringan ngahibur utamina ngahibur kakersana Bapak Hajat sim kuring sarengrengan ngatur kenuhun nanging ti payun hapunten rupina tuntas parantos hancagarapan di sim kuring sarengrengan digelar jaipong kapirarai amigru tangtosna dina ngalaksanakeun acara hiburan seueur kakirangan seueur kalepatan paralun agung nu kasuhun jembara hampura anu ditada sanes wakeus urang tepang deui empang nu dipelakan koredas kantun cadasna tilas urang gogojakan eji kantun was panutup catur pamukas nyarita assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh perniot.